Lengkah-lengkah samemeh perlu ngalaksanakeun pancen jadi panunggu catur aya sawatara lengkah anu kudu dipilampah di antarana. Hiji, ngawasa pasoalan anu luyu jeung jejer atawa tema acara. Tuluy nyusun kalimah panganter samemeh mere kasempatan ka pangjejer. 2. Mika nyaho kaayaan jeung kasang tukang pamirsa atawa audiens. Pikeun pilihan diksi atawa kecapan anu merenah. 3. Mika nyaho kalungguhan pangjejer atawa narasumber. 4. Mika nyaho runtuyan acara. Lilana waktu anu disadiakeun pikeun narasumber. Lilana waktu pikeun tanya jawab jeung jumlah